drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Kunaon cenahnya cengek teh asa teh gede-gede kurang dahar gitu. Meni segede kieu we tuluy. Hari aya anu teh. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Neng, ya si Jasmine, Neng. Si Jasmine meni cek Neng mangke deui nya nyampurna nya Neng teh keur make lipstik. Ganggu pisan da. Ya mah keur dangdan geura. Teu mana heula nya Min, urang geron heula ya. Ya, Neng, kenapa mana itu si Jasmine di luar nyamper? Ya tuh kayak heula mama meni. Mama nah dia ada daster kene mau sholat id. Mama kerhet tuh buru karunya si Jasmine guan. Iya. nih kok angker deh hari selalu teh. Hai Jasmine. Meni lala pisang kamu kok aku ditungguan hang beatan tempat sholat nah kamu teh. Moal atuh Jasmine apanya? Ieu mah Idul Adha lain Idul Fitri jadi moal loba nu sholatna. Iya sih. Jasmine. Sholat idna urang di itu yuk di masjid anu dihareup nu sisi jalan. Dinu deket we atuh Neng, meni kudu dihareup hoream leumpangna. Iya, apaan dihareup mah nya aya sapi. Terus, Nya orang bare ningali sapi atuh di kidul mah. kamu udah sholat apa tinggal sapi ini teh? Nya sholat tapi bare ningali sapi. Hayu Min, Spiderman. Budak teh meni, tungguan atuh. Kemana cenanya si Ratna teh eueuh sholat id? Masya Allah tabarakallah moms. Hari ini ya Ibu Erna pulang sholat id. Sholat Idul Adha ya. Masya Allah tabarakallah hari ini daun-daun tidak bergerak ya moms. Masya Allah tabarakallah. Bu Erna di masjid. Mula mak Neng Ibu Erna teh nembe weh di masjid. Ngan Mama Neng nah teh ka masjid eta teh tumbenan. Keur ieu Mama Neng teh keur beureum. Oh gitu eta teh. Bu Erna kadinya ah. So atuh we ka dieu. Berat kieu mau karpet. Wah, Bu Erna di dia di kursi kerajaan. Oh, iya kursi kerajaan teh. Maknya raja di nu semen Mama Neng ah. Kan Mama Neng apal teu. Lebaran kene Bu Erna mah geus apal teu. Apa naon ieu teh? Tadi masjidnya tumben pisan ieu mah pinu anu salatna. Ya alhamdulillah atuh Bu Erna ari kitu mah loba meureun eta teh anu kurbana. Borora Mama Neng di masjid ieu mah nya domba ge kur dua nu hajiyani di eta teh duanana. Emang warga lain eueuh kitu eta Bu Erna anu kurban. Pak RT kitu Pak RW eueuh eta. Apaan si RT mah atuh di masjid hareup kurbana oge. Domba kurbana ge dua eta teh sarua deui. Ari Pak RW teh kurban. Si RW mah oka hayang Mama Neng ngadone ngomong bebarawakan cede kurban. Tempo poenan mah nya eueuh eta teh dombana sapina eueuh. Poho meureun Bu Erna, moal mungkin Mama Neng sakitunya di bulan puasa kene ngomong cenah abdi mah bade kurban sapi anu ageng jiga anu rapi amat. Eueuh geuning, Mama Neng teu apal eta babarawakan ti bulan puasa kene. Dan kieu heula Bu Erna, ari RW urang teh saha? Eta si Tatang nu juragan domba. Mama Neng teu apal kan RW sorangan ieu teh? Henteu Bu Erna apanya pas pemilihan teh Mama Neng mah golput. Soalna anu nyalonkeun teh urut kabogoh Mama Neng hungkul. Teu balik pisan Mama Neng mah nya. Har, itu si Usep jangan balik. Mama Neng, Bu Erna balik heula nya. Di kamar atuh Bu Erna itu meni rusuh. Apana ke kantor si Usep Bu Erna teh Mama Neng. Atasana kurban dinosaurus. Mangga. Maknya jeung dinosaurus sagala sekalian we atuh domba saunda sieun. Mi. Aduh, kudu buru-buru ieu mah. Domba bunda gak keburu diponcit. Menyo. Bunda, di ka mana ieu teh meni asara reueuh kitu? Iya Mama Neng, bunda teh di ka masjid. Apaan bunda teh nya kurban domba. Aduh, alhamdulillahnya sabaraha ieu meuli domba eta jang kurban? Anu murah we bunda mah Mama Neng, anu 4 juta. Atau gede meureun dombana ai meulina 4 juta mah. Ya lumayan we Mama Neng daripada lumanyun. Nya, ai Mama Neng teh kurban ieu teh. Can mampu Mama Neng mah bunda ai kudu kurban domba mah. Lamun kelinci mah mampu 2 ge. Nya kurban kelinci eta teh Mama Neng. Ya geus atunya bunda tipayun. Mangga. Nya bunda mangga. Kuat kagaya kitu eta si bunda bisa kurban. Ladang Bang Emok meureun eta teh nya. Menisin pisannya Neng tadi anu kurban sapina ngamuk.
Heueuh nya Min, engke mah neng moal ieu mau nonton di kurban sieun. Nah, Nya pan engke mah eueuh. iya ternyata sih ninggal sapi ngamuk. Alah pirage sapi ngamuk, sin keneh ieu Min, ningali si mama ngamuk. Ih, eta mah menyeramkan. Oke sih. Tapi nah nya Min teu dibere daging, padahal neng teh hayang ieu huluna. Jang naon kamu huluna meni aneh batur mah hayang dagingna yang hayang huluna. Apa nek digulai huluna teh Min, terus nya engke teh panonna teh di kitu diseruput, dicecerok gitu. Jadi ngagecrot teh pas dia teh crot gitu panonna teh. Ih meni geuleuh pisan deh aku mah teu beuki. Tong ka ngomong geuleuh Min, cobain dulu engke kamu dedeyeun geura. Aku mah teu beuki daging domba da. Bau. Nya geus atuh urang meuli ieu we yuk, cireng parasman. Nanya cireng parasman. Emang di mana gitu? Teh di pengkolan nu marat-marat geuning. Oh, ya udah atuh hayu. Karena atuh ning balik heula nya ganti heula baju. Oke. Nah, cireng parasman nu ngajualna ngaranna Rasman gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh si Ca. Si Demi Dewa aya deui geuning. Nah, mana emang karek balik neng? Bu Erna mah geus balik tadi geuning. Nyapa neng teh ieu heula mah ka ditu tuh ka Masjid Kidul ningali anu kurban, sapina ngamuk nya mah. Nah, habis bisa ngamuk sagala eta teh. Apaan ku bawa teh dicabak eta mah si Kina. Jadi ngamuk we. Oh, gitu eta teh. Ari di Kidul sawe anu kurban? Oh, tak apa sih, tapi nya di Kidul teh esti bunda sia mah bar kikian tah. Kituan. Ari Pak RT aya. Aya jeung Ibu Imas kieu. Bergandengan tangan cek neng teh meni harom gitu. Oh, pantas we asa teh ninggali si Imas poe ayeuna dibere kupon teh maneh. Kupon naon mah? Kupon undian gitu berhadiah. Lain eta atuh sia teh kupon kurban. Oh, henteu. Oh, dibagikan langsung merenya eta ku panitia engke. Mah, naon? Minta duit. Ngan hayo we maneh mah mintaan duit. Nah jang naon atuh? Jang meuli ieu cireng parasman. Manehnya ya. Nah 2000 mah kana naon 2000 mah. Zaman kiwari 2000. Oh no way. Maka jeung naon 2000 nya mah atuh lain meuli cireng balikeun di Mang Enjang ya. Lain cireng Pak Enjang mah ieu mah cireng parasman. Eta. Meni sok di aya-aya wae eta teh sabaraha atuh? 10.000. Kan minimal 10.000. Ya. Tapi gegero heula. Atuh engke we mama gegeroh nama geus meuli cireng jadi enak neng meser cireng nya. Nya eta mah mun eudeuh nya mun moalnya teu naon atuh hade oge. Iya atuh iya meni. Kasarnya budak eta ka masjid heula dek ningali sapi ngamuk. Meni lalila pisan nu ganti baju teh berjam-jam kieu. Meni loba pisan kieu geroheun teh meni hoream. Nah ajang Kang Endog meni jorok pisan deh. Neng teh meni nanya kok anak kandung tapi diperlakukan teh juga anak tiri wae. Anak tiri hanya cinta. Gandeng. Neng, Ini meni ku anggur sok ngareureuwas teh. Oh. ya maaf. Maaf, pen mangap. We dah kedahar. Ongko cina dek meuli cireng. Kela teu sabar Jasmine, neng tadi teh gegero, lamun geus gegero kakara diberi duit. Diberi duit ke saya kamu? Ya ku si mama atuh Jasmine, manya ku Pak RT. Emang aku teh si Ica yang selalu diberi bansos, kan aku mah teh dibere. Emang mama kamu ayah gitu? Oh oke. Lu bener ay kamu ngomong teh, tadi aya di imah. Naon deh mama kamu mah neng tadi ini ke kidul aku ninggalin di nu kaca na ongki. Itu nggak ada ya mama kamu di sini. Meni terbalik pisan sih mama mah, nyok itu kuning cokot heula tadi teh duit mah. Emang nih mah anak tiri ya mah. Ih kasihan deh Allah. Jasmine, kamu kudu ngajajanan neng teh tak apa teh nyaho. Ih, nih jadi ke aku ya teh. Assalamualaikum. Neng teh jelema diharap sampeurkeun jeung. Sahamin? Teuing teh apa kamu juga sampeurkeun heula. Assalamualaikum. Kamarananya ya teh. Sieun culik kalau neng diculik kumaha min. Nanti kasihan kamu atuh Jasmine tidak punya teman yang seimut, semanis dan juga segemoy ini. Jadi,
Emang ayah kita culik nudak nyulik kamu. Kamu masa gitu hese di titah ge jang naon tidak berguna. Iya, sok goreng hate kamu mah Min. Tong loba goreng hate. Beak minyak. Araya teu nya ieu teh. Sampeuheung atuh bisi penting itu teh, Buru. Iya, meni. Ganggu deh. Meni neng teh kor jadi rajin ieu teh. Ada hareup naonnya deh dia. Tinggal heulana kulkas. Assalamualaikum. Iya, waalaikum. Salam Haikal. Neng, ieu daging kurban. Makasih pisan ya Haikal. Meni selalu ingat sama Neng. Mohon sami-sami mun kitu mah Haikal meuli heulanya. Haikal, sebentar dulu atuh Neng mau tanya ini teh sedikit. Ya boleh, mau nanya apa? Misalkan ini ya, Neng teh mau kurban, tapi kurbannya teh kurban perasaan gitu, bisa nggak? Aduh. Ya nggak bisa atuh Neng, suka bercanda aja ini mah. Ya siapa tahu aja tuh kan bisa gitu. Ya udah ya kalau kayak gitu Haikal pulang dulu ya. Iya Haikal. Fix ya mah Haikal teh cinta sama Neng soalnya mere daging kurban sama Neng. Oh my god. Saha Neng? Henteu Jasmine ya. Neon ieu. Han, Jasmine nah, kamu jeung pintan sagala ieu teh. Jasmine. Nya Neng poho. Di Jasmine makan teresep bau daging domba. Bere naonnya bere bekok itu be hudang. Jasmine, I'm sorry ya. Jasmine. Nah, baunya ieu teh. Antep mah. Sorry. Tempo poenan eueuh. Cudi. Mama kayak daster gula barang oge. Sedikit lagi. Ya udahlah, ya udah. Oh, saya aja tuh. Daung. Maji dahlaan ngali sapi ngamuk. Kamaji dahlaan ngali ustad ngamuk. Sapi mengamuk. Kurang mana ayo? Mana ayo? Siapa mentaan dulu? Budak sa deh.